Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kasadayana langkung ti payun mangga urang kedalkeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci anu salawasna nyalindung urang sadayana. Shalawat sinareng salam kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu alhamdulillah urang tiasa tepang dina kaayaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru nu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan nu kusim kuring dipika nyaah. Dina ieu kesempatan teh sing kuring bade mendarkeun sakedik ngeunaan kana bahaya narkoba. Narkoba nyaeta singkatan tina narkotika sareng obat-obatan terlarang. Narkotika teh jenis zat anu bisa ngabahayakeun tur ngabogaan resiko kecanduan pikeun nu makena. Narkotika teh dibagi jadi 3 golongan. Di antawisna nyaeta golongan nu kahiji nyaeta narkotika nu paling ngabahayakeun, daya adiktifna atawa matak nyanduan kuat kacida. Contoh jenis golongan anu kahiji nyaeta ganja, sabu, heroin, kokain, morfin, jeung opium. Golongan nu kadua nyaeta jenis narkotika golongan kadua ieu daya adiktifna kaliwang kuat, tapi mangpaatna pikeun pangobatan serta panalungtik. Contohna nyaeta petidin, benzetidin, jeung betametadol. Golongan nu katilu nyaeta jenis narkotika anu daya adiktifna panghampangna tapi mangpaatna pikeun pangobatan serta panalungtik. Contohna nyaeta kodeina, propiram, etilmorfina, jeung nikokodina. Nah, salain ti narkotika aya psikotropika. Psikotropika teh nyaeta zat atawa obat boh alamiah boh sintesis nu miboga sifat psikotif ngaliwatan pangaruh selektif kana susunan serta pusat ngabalukarkeun reaksi dina bentuk halusinasi, ilusi, jeung ngabalukarkeun rasa kecanduan dina pamake. Jadi narkotika teh nyaeta obat terlarang. Kukituna sing saha wae anu ngonsumsi atawa ngajual eta bakal dikenaan sanksi. Nah, mun sakitu wae ti sim kuring dugi dieu hapunten sateu acana bilih aya kalepatan tina cariosan. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngadangukeun, mugi aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.